Wah, nyaho tuh yun. Tidak pesak kurang kayak naon. Euy, teu nyaho. Ih, tebak heula tuh ayeuna naon. Ting naon? Coba bijilkeun. Tah, wah. Naon sia eta mah? Resek jeung naon ka resek? Ah, wah, ieu teh reseknya urang teh ka arek ajak usaha. Usaha naon ieu teh? Urang ngalegaang jeung kuuk wa ditongoh arek mah. Jang naon sia teh gaang jeung kuk. Keur para Manila jeung Japati wa lumayan arek mah. Emang lakunya sabaraha kilona? Laku wa sakilo 40.000. Komo loba mah beki gede we ya duitna. Gampang ngalakuuk dan teuing aing kudu ngalakuuk. Emang jang ka mana sia teh kuuk? Si wa mah urang teh ngajak usaha ieu mah. Keur ka Hong Kong wa. Duh, ajakan batur aing najis teuing kudu ngalakuuk. Datang ngarah hiji oge. Ieu mah diajakan usaha teh. Geus salah wa mah ansireum didinya. Si Rudi. Teu jelas ngajak usaha teh ngalahan kuuk.